Oh, gara-gara maneh kamari ajakan ala buah lupa RT jadi kualat ya. Mana kawalat kumaha? Sial, pokoknya mah lewat waduh, parupa we. Anu lebih parah nama sepatu beak sebelah kuberin. Euy. Kaharti sih ari kitu mah. Boa urang oge nya euy ka tadi isuk teh parugu teh kabeunangan ku sia nya euy gara-gara mau manggah eta. Ai maneh sial kunaon? Ela urang hayang ngareurkeun sial maneh. Nya eta loba nu karasa teu gareunah. Geus bibir pecah-pecah, nyeri ti koro. Pokona mah euy, nyeri leleg oge. Seru. Itu bahasa teh panas di jero. Jadi kualat. Anja. Lu. Sama teman ieu. Mahal ya deh. Tantang itu. Itu barang antik, Bang. Ieu teh 100 tahun leuwih ya. Namun dijual bakal mahal. Ya. Wah, lu bener ya Bah. Emang dijualnya ke mana gitu-gitu? Ya loba atuh. Ka maklar. Loba nu neangan si mana ngajual barang. Kan beneran dari gitu mah. Main boga, Boga. bawa barang naon di rumah? Barang antik boga. Penyahonya. Barang naon coba ayo. Aki urang. Pan apa ge nyahong berenang aki urang umur 100 tahun lebih. Tapi jualnya tuh lumayan dan mudah. Dasar itu. Ya inget kan itu ulang tahun Neng. Ya ingat atuh. Makanya ulang tahun kok boga sorangan kok. Ya bisi we, poho kan sekaya geuning kabogoh teh nu poho we kan ulang tahun kabogoh mah teh. Teh so sweet. Wal, ama mau bogo, ingat. Tah kan ai tahun kamari mah karena ulang tahun teh mereka dona jam tangannya. Tah lamun ayeuna arek mere naon? Kadona kan Neng? Naik kapal tuh. Mobil Mang Junet. Ambar atuh nu warna beurem kan? Nah, Terus? Oh, arek mangmelikeun mobil. Keur Neng nu ciga Mang Junet. Ih, siapa ya Allah, alhamdulillah kamari teh Neng ngimpi meuli mobil. Ih, kok arek dipangmelikeun kadona meuni spesial pisan. Nuhun ate. Arek mang melikeun baju warna beureum anu siga warnana sarua jeung mobil Kang Junet. Lain meuli mobil, perorah meuli mobil. Di mana duitna? Ya. Sok, narudetnya. Dadet kunaon? Wae nama gawe teh. Oh lemburan, urang mah sia gaji teh ngalutikan nama. Kok ari kitu mah akura jeung urang. Tapi da kumaha deui nu gede eueuh piraku nu leutik mah diala syukuran we ayeuna mah. Heeh sih ari kitu teh mah. Tah, kumaha kieu sok? Ieu mah jang nambahan penghasilan ulah nya. Kumaha lamun arurang urang neangan gawe sampingan. Maksud urang teh kerja sampingan gitu tah. Lari du urang mah kerja sampingan mah euy. Soalna teu biasa. Samara ridu. Ridu kumaha teh? Heuh eta we urang ge ningali si Abah gawe bisa samping. Tuh, tempo asa mangridukeun. Sia masuk eta mah atuh make samping sarung.
Lain gawe sampingan, aduh. Si Aso lain itu teh. So. Naon, Cuk? Adieu. Arek ka mana atuh? Menitangina isuk-isuk. Biasa rek kuliah atuh urang mah. Kuliah. Heuh, rek kuliah. Iya. Cek arek nanya. Ari kuliah teh menang gelar henteu sih? Ya menang atuh, Cuk, menang gelar kuliah mah. Oh. Cek ge baheula pernah kuliah, tapi teu menang gelar. Kira aku, Cuk, kuliah teu menang gelar. Ari eueuh kuliah naon? Kuliah anu setahun sekali ninginan. Kuliah subuh di bulan Ramadan. Ih, anjing sih jadi. Bang, kiri bang. Hop, kiri bang. Ya. Ya, itu kan. Sabaraha mang? Ah, mirah Kang 5.000. 5.000 kan. Nuhun. Aduh, tayar tos pas itu tak iya tah konsulan. Oh, aya tuh. Ieu Kang. Oh iya. Nuhun ya Nuhun, Kang. ya. Ya. Gening aya ya duit pas Ya bang, kenapa bang? Aduh, punten ya mang ya. Mah gitu Kang. Kita aya dulu. Ah, artos pas. Mana tadi 10.000? Atuh saya soal wartos tadi ya. Tah, iya kangnya. Nuhun. Nuhun kang. Nuhun, Mang. Siap. Kala. Asal lieur euy. Tadi teh intip ti urang. Dibikeun ka si Amang nu tadi. Nah, ieu jadi balik di ka urang atuh si Amang teu mayar ojek. Ah, teu balik aing ah. Alah, si goblok aing katipu. Wih, cepat teh. Cak. Naon? Nah, kerja we cuma keur cicing. Ditepokeun ti ditu teh. Cuman lamun mikiran naon? Eta cek bararingung eta. Aduh, ya naon. Ieu mah baringung kunaon atuh? Nya baringung cek teh hayang gawe ka Saudi, teh siga batur pan ningali ka Saudi teh gara rawe itu teh. You know, kira-kirana teh diterima mahnya di Saudi gitu gawe gitu. Tidak, teh jenengan can boga pengalaman gitu. Oh, Ece teh rek Arab. Atuh pasti diterima atuh mun Ece gawe ke Arab Saudi mah. Tapi ya ari di Saudi teh gawe naon atunya Ece kira-kirana ya. Nang kumaha halus. Ari cek abdi nya, Ece mah mun gawe ke Arab pantesna ye nya sausia Ece geulis, camohok kitu nya. Pantesna gawe ngombehan onta. Tahun deui dia. Kamu dijual bakal mahal. Oh, menitangina isuk-isuk. Biasa rek kuliah atuh urang mah. Arab pantesna ye nya sausia Ece geulis, camohok kitu nya. Pantesna gawe